Ngesok action. Mah, Naon? doakeun abinya rek usaha. Da usaha teh sesena abi kekikiran we mah. Maneh mah unyan-anyan kitu usaha teh yo. Lamun maneh hayang jadi lalaki mah corosok yo. Maneh mah awak lutay-lutay kitu susu mah gedean naonan, mama teresap. Mak, geus hese usaha teh mah. Ayeuna mah kulit panggul geus hese. Itu ieu hese. Ayeuna mah kikiran wae ngarep teh bari duit mah. Nah heueuh ari maneh ngingiluan kanu kitu mah, yo mama asa kurang resep ka maneh bulu gaya kitu teh. Ngaron ai lalaki mah kudu maco kieu tah. Mak, Maneh malabatan indung tenaga teletoy. yo. Ai kieu mah teu geus puguh etoy mah. Apaan heueuh? Pan kumaha kita diberi dahar atuh urang teh Nah, sekali. maneh geus ngagogoreng indung, maneh bisa gede kieu jeung saha? Jeung indung. Maneh ngagogoreng indung dosa sia. Atuh mah ulah sok kitu, ayeuna mah doakeun we atuh kikiran. Ih, Teu cecep. maneh mah hayang Yo, wae FYP ai yo. kalakuan kitu ka indung teh ganeng deh ka Hayang indung. jadi angel. Angel. Maneh mah kalakuan teh ngerakeun indung, aya unyan alinyan tempo mah. Misen geus kolot oge tingali tanagana gede keneh. Naon teh? Tah, kumis kerok. Ulah mah kita jimat. Jimat naon dah? Cek si Mbah oge kumis mah dikerok. Aduh lama digila ngaronom ka dieu. Engke maneh lamun meuli es jarangsang kalapana ka dieu tah. Surup teuing.